Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah mitra sadayana tepang di sareng simkuring sukiwa palawargi. Dinten ayeuna simkuring bade nyuguhkeun acara dongeng saka camplung. Para mitra sadayana sateu acan dikawitan diantos subscribe sareng like-na palawargi supados teu nyong corong teuing kana waktos. Mangga atuh dangukeun we dongengna mugi kocak channel ieu biasa nyugemakeun ka para mitra sadayana. Channel ieu etang-etang hiburan pambebrah manah para mitra sadayana ka palawargi kocak anu di mana we linggihna mugi urang sadayana dipasihan paparinan kesehatan tur digampilkeun segala urusan-urusanna. Mangga nyanggakeun dongengna wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, ku waktu ayeuna loba tukang parabot rumah tangga ngider ka lembur nanawarkeun barang dagangan. Sigana kulantaran di kota, geus loba teuing tukang kolontongan anu ngajual rupa-rupa parabot rumah tangga. Ku hal eta pisan, akhirna loba anu boga ide dagang parabot kalayan diiderkeun ka lembur-lembur ku cara dikiriditkeun. Pangna dikiriditkeun teh nu dipalar barang dagangan bisa tereh laku. Najan bayarna dicicil saminggu sakali oge, teu matak rugi ieu sabab hargana leuwih mahal tibatan dijual kontan. Caturkeun aya tukang kiridit anyar, manehna kapaksa alih profesi sabab geus lila teuing jadi kuwu. Majarna mah cenah manehna teh hayang mindah-mindah rasa. Harita manehna keur ngider di hiji lembur. Bari nanggung parabot nu diwadahan dingkul, manehna teu eureun-eureun cecileuweungan. Kiridit, kiridit, kiridit. Ceuk waku, sorana geus meh beak. Kaciri we, sorana teh manipura siga tarompet kacayan. Sabab ti isuk mula nepi ka harita geus wan cilohor, can aya saurang oge nu pirajinan ngiridit barang ka manehna. Rajin aya oge anu rek niat ngiridit imah. Atuh waku aya nu menta ngiridit imah mah manehna teh teu nembalan-nembalan acan. Kalah koloyong we indit neruskeun leumpangna bari ngagerendeng ngomong sorangan. Jelema teh lieur suganya. Geus nyaho aing teh nanggung parabot, ngadon mentang ngiridit imah sagala. Gelo sugan. Reg waku leumpangna eureun. Sabab kadenge ku manehna siga aya nu ngageroan. Pak, kiridit Pak, kiridit. Cek nu ngageroan teh nilik sorana mah siga budak lalaki. Lieuk waku ngalieuk kalebah datangna sora. Breh teh nyawe saurang budak lalaki nyamperkeun ka manehna bari nungtun sepeda. Sanggeus deukeut reg budak teh eureun bari tuluy nongka sepeda. Sedeng waku harita gancang nanya ka eta budak. Aya naon Jang? Gura-goro ka bapak? Rek ngiridit naon si Ujang teh? Sok tah, aya kacooan susu permenan. Budak teh ngahulang sakedeung tuluy malik nanya. Susu naon Pak? Ngadenge budak nanya kitu waku teh morongos. Lain susu naon kunyang. Tapi susu permenan. Maksudna kacooan mangrupa boneka Superman. Canggih Jang ieu mah. Boneka teh make batu batre. Malah mah bisa heheotan sagala. Jung kaditu gara bebeja ka bapa maneh. Ku bapa moal dikasasahakeun kitu. Ngadenge waku nyarita kitu budak teh siga teu malire. Kalah pok harita manehna ngomong. Lah, Jang naon ngiridit kacooan? Di imah ge loba kacooan mah. Uing mah erek oge ngiridit angin. Tuh, ban sepeda uing kempes duanana. Burileng mata waku harita ngaburileng bakat ku ambek ka eta budak. Anak gantawang teh harita waku nyarekan. Ngomong naon sia teh? Ngaheureuyan aing? Sugan mah aing teh tukang balon. Yeuh, Jang, teu kudu ngiridit sagala. Butuh angin mah, yeuh, ku aing dibere. Beres ngomong kitu, waku nungkrupkeun dampaleungeun kenca kana bujurna. Sarta kadenge aya nu disada. Kuk. Krewek harita budak teh ditewak sarta sakilat leungeun kenca waku ngabekem sungut jeung irung eta budak.
Optah mere hayang angin mah gratis teu kudu ngiridit. Tetela eta budak teh kuwaku dibekok. Atuh lengak budak teh ngalengak matana buncelik tuluy sungutna uhak ohek. Wah, si bapa mah telenges. Bau ndog cacing calang. Wih. Koloyong budak teh indit neruskeun leumpangna bari nuntun sepeda siga nama rek neangan tukang tambal ban. Sanggeus budak eueuh di dinya. Waku neruskeun deui leumpangna bari kadenge manehna kukulutus. Jadol teh. Geus duaan we tah anu ngagawean aing. Ti heula aya nu mentang ngiridit imah. Cikeneh deui nu rek ngiridit angin. Lah, dasar sial. Beuki lila waku leumpangna beuki jauh. Saja jalan manehna teu eureun-eureun nanawarkeun barang kiriditan. Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Pance, kawale, piring, gelas, cangkir, jojodog oge aya. Mangga nu peryogi parabot rumah tangga kadar yeu. Dan waku leumpangna eureun sabab kadenge aya nu ngageroan sora awewe kolot. Ujang, kiridit, eureun. Yeuk waku teh ngalieu ka nu ngageroan. Breh teh saurang nini-nini keur leumpang semurusuh malah satengah lumpat muru ka manehna. Can oge ditanya ku waku kadenge si nini teh ngomong ti heula. Ujang, nini teh rek ngiridit tampolong. Aya henteu? Boga tampolong hiji-hijina oge kamari teh direngket ku tukang rongsok. Rek waku leumpangna eureun tuluy ngecagkeun tanggungan. Naon? Baru krek ngiridit tampolong? Teu boga tampolong mah ni. Mun erek ge ganti bae ku ieu ye. Sarua bae gede ongkoh ieu mah. Cek waku bari nemongkeun ember plastik nu ukuranna lumayan gede. Oh, jadi nya tampolong mah. Nyiru bae atuh nyiru. Nini teh butuh jang paranti napi beas. Era nini teh sakalian rek napikeun beas oge sok ngadon ka tatangga. Waku ngahulang barang ngadenge si Nini nanya ke nyiru. Atuh pok waku ngajawab. Ari si Nini boga tetenjoan teu? Make nanya ke nyiru sagala. Butuh nyiru mah tuh kaditu ka tukang anyaman. Geus tong nanya ke nu eueuh. Tah eta we saaya-aya dina tanggungan. Geus nyaho waku teu nyadiakeun nyiru mah si Nini teh ngahulang. Tuluy pok nyarita deui. Ih, ulah sok gede ambek Ujang, pamali. Tukang dagang mah kudu somena, ame dagangan gancang payu. Ari ieu naon jang? Geuning siga paranti ngagalingan buuk. Cek si Nini bari nyokot solder listrik paranti matri. Atuh waku mimiti ambek nempo pamolah si Nini samodel kitu. Cek pamikirna, dina nyana oge ngiridit barang ti manehna, rek ti mana mayar cicilanana. Geus ni ulah cubuk coba kana dagangan dewek. Ari teu boga duit, tong sok hayang kurudat kiridit sagala. Halik-halik, dewek rek nyindel deui. Cek waku, kituna teh bari ceg kana rancatan, maksudna mah rek neruskeun deui lalampahan. Can oge waku wujung indit. Harita kadenge aya sora jalma sejen sarua tukang kiridit. Kiridit, kiridit. Kiridit, kiridit. Mangga nu peryogi barang kabutuhan rumah tangga, kantun milih. Harga murah berhadiah. Gebeg waku teh ngarenjag kaget. Ai, sadaya tukang kiridit sejen. Jelema sahanya? Wani-wani ngalantok ka wilayah aing. Cek waku ngagerendeng. Bari terus ngalieuk kalebah datangna sora. Kumanehna harita nu leumpang teh disidik-sidik hayang nyaho saha jelemana nu geus wani-wani nyaingan usahana. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut. Ai, geuning Mbah Deni. Nah, jelema tehnya geus nyaho ieu teh wilayah aing, make wani-wani datang ka dieu. Kitu deui jeung si Nini, manehna oge sarua ngalieuk ka tukang kiridit anu anyar datang. Katempo paroman si Nini siga nu bungah, tuluy nyamperkeun bari ngabageakeun. Geuning aya tukang kiridit anyar. Kabeneran ye? Biasana ari nu dagang anyar mah barangna oge hargana sok marurah. Sok make harga perkenalan. Mbah Deni lain deui bungahna, kakara oge datang ka eta lembur geus aya anu ngabageakeun.
Bari paroman anu marah mah ipok Bahdeni nyarita. Duh, nuhun pisan nih, tos dibagiakeun. Ngenalkeun ngaran kuring anu nelah mah Bahdeni. Tah, bisi sini nih butuh ku barang-barang keperluan di imah, tinggal milih. Hargana oge marurah. Mayarna oge bisa dikredit saumur hirup. Sini nih katempo ngadeketan Bahdeni tuluy ipok nyarita. Wah, di dieu mah barangna leuwih komplit. Teu siga di si anu itu. Nini nanyakeun tampolong oge, kalah rek dibere ember. Tah, di si anu ieu mah aya geuning tampolong teh. Si Nini nyarita kituna teh bari nyagapan teko stainless. Tuluy teko teh dicokot sarta dialak-ilik. Cung harita teko stainless teh diacungkeun bari ditembongkeun ka wakuwu. Tah, tampolong teh nu kieu bisi hayang nyaho mah. Atuh para mitra, cikikik wakuwu seuri kagugu ku polah si Nini. Nih, sakalian bae make baskom tampolong teh. Kagok make teko mah leutik teuing. Ari Bahdeni nempo teko daganganana diacung-acung ku si Nini, teu wudu manehna ngarasa keheul. Geus nih, ari kira-kira teh nyaho kana barang mah, tong sok nyanyahoanan. Bari nage zaman kiwari mah, geus eueuh nu ngaran tampolong teh. Ukur jang paranti miceun panyeupahan mah, cukup ku kaleng susu we atuh. Geus, tong ngobrek. Ari kira-kira moal nyokot mah. Hayo, teuneun deui. Sigana si Nini teh pedah geus kolot, manehna boga sifat babari ambek. Digeungeureuhkeun kitu ku Bahdeni, manehna kontan morongos. Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek eueuh ka nyaho. Ya, si lain jeung dewek teh, kolot keneh dewek. Samarukna dewek teu nyaho kana ngaran ieu barang. Dewek ge apal, nu kieu teh ngaranna teh kopi riwit. Tah, lamun dipakena heur cai, lamun caina geus asak teh, nu kieu na sok disada. Cek si Nini bari terus nyabut hatong tina eta teko, satuluyna hatong teh ditiup. Ngik, ngik, ngik. Gitu para mitra. Kurang ajar sia. Ngahina pisan ka kolot teh. Maneh teh nganggap aing eueuh ka nyaho. Top tah, dewek mah butuh soteh ku tampolong. Koyong si Nini indit dari saja jalan, kadenge manehna niupan hatong teko. Ngik, ngik, ngik. Para mitra sadaya, direungeuh si Nini mawa hatong teko, Bahdeni kaget. Atuh gorowok harita manehna ngagorowok ka si Nini. Hai, Nini ka sebelan. Eta hatong teko ulah dibawa. Pulangkeun sia ka dieu pulangkeun. Kadenge Bahdeni ngagorowok. Si Nini lumpangna teh jadi ngagancangan sarta satuluyna becir lumpat bari niupan hatong teko. Ngik. Para mitra sadaya, saditinggalkeunana ku si Nini, Bahdeni batihan heueuh. Tuluy manehna teh kukulutus. Jadol teh, dasar awewe kadaluarsa. Sugan jelema teh teu jejeg pikiranana nya. Hatong teko ngadon direngket. Sedang wakuwu, nempo eta kajadian, cikikik teh manehna seuri deui. Karasanya akibatna, nu matak tong sok deleka ka dewek. Nyaho wilayah dewek, hayo diserobot. Kalah kumaha ge hatong teh moal balik deui ieu. Diomong kitu ku wakuwu, Bahdeni kuram kireum, hatena banget ku ngarasa hanyakal, geus korban dagangan gara-gara pajeung jeung Nini. Tumpuk harita Bahdeni nyarita. Terus terang bae wakuwu, dewek eueuh maksud nyaingan euy. Tapi ieu mah ukur kabeneran. Alih profesi jadi tukang kredit oge karek 2 poe. Hampurannya. Wakuwu katempo ngahuleng teu dilapok nyarita. Nya geus teu naon, ku dewek dihampura. Tah, ayeuna mah kieu bae, supaya di antara urang teu bersaing, kumaha lamun dagangan dewek mah dikreditkeun, tah nu si laing mah dijual kontan. Jadi nu butuh barang sina milih, mending kontan atawa mending kredit. Bahdeni kulantaran rumasa can pangalaman kana urusan dagang barang kreditan. Akhirna nya tujuan kana naon anu dicaritakeun ku wakuwu. Nya soklah teu naon dewek satuju. Para mitra sadaya, teu lila ti harita kadenge hawar-hawar aya nu nanawarkeun susu. Susu murni asli menang meres tidak sapi nuker nyusuan.
susu murni asli menang meres langsung di botolan. Dia waku jeung Mbah Deni pating laliek kalebah datang nasora. Katempo kumaranehna saurang lalaki ngajingjing kantong keresek mani gede. Lempangna oge mani dengdek bari ingkud-ingkudan berateun ku jingjingan. Teu lila eta lalaki teh geus aya hareupeun waku jeung Mbah Deni. Satuluyna kadenge manehna nanawarkeun susu. Susuna Pak, susu bade susu. Susu murni asli menang meres tina sapi nu keur nyusuan. Waku jeung Mbah Deni silih pelong teu lilapok waku miheulaan nyarita. Si Ujang teh dagang susu. Bener ieu teh susu sapi. Dewek mah paur bisi dicampur susu nini-nini. Tanya kitu ku waku tukang susu teh nyikikik seuri. Si bapak mah aya-aya bae. Pira aku susu nini-nini bisa diperas. Bari nage susu nini-nini mah kari cangkang na wungkul. Moal aya usian. Maksud dewek mah nini-nini teh sapi. Jadi sapi nu diperes teh sapi nu geus kolot jeung reyod. Cenah mah rasa susuna oge sok rada sepet. Kumaha we susu nu geus kadaluarsa. Mbah Deni nu ti tadi ukur cicing akhirna mah manehna oge milu nyarita. Jang, bener ieu susu teh asli. Cing mentang ngasaan heula amis henteu-na. Mun nya asli dewek rek meuli. Tukang susu ngahuleng manehna bingung sabab karek harita aya nu rek meuli susu mentang ngasaan sagala. Atuh pok tukang susu teh nyarita. Ah, si bapak mah pira aku rek meuli susu kudu ngasaan heula. Eueuh teu dituna Pak. Geus lah, teu meuli ge teu naha. Ceuk tukang susu bari rek jung indit. Tapi harita teh kaburu ditahan ku Mbah Deni. Ke heula Jang. Tadi dewek mah heureuy. Nya teu nanaon engke dewek rek meuli. Ngan dewek rek nanya. Si Ujang can boga wadah paranti mawa dagangan nya. Eta wae kalah make kantong keresek. Ya, make iya ya, supaya teu ribet. Mawana bisa bari dipanggul. Ceuk Mbah Deni bari nembongkeun rincing plastik. Tuluy kadenge harita teh nyarita deui. Bisi si Ujang butuh mah, top tah duitan 10.000. Meuli ka batur mah moal meunang sakitu. Ngomong iridit mah, hargana oge bisa 2 kali lipat. Mbah Deni ngomong kituna teh bari ngadelek ka wakuwu. Atuh wakuwu oge malik ngadelek tuluy molotot. Tukang susu ngahuleng. Dipikir-pikir ku manehna, memang aya benerna omongan Mbah Deni teh. Salila ieu manehna dagang susu ukur make wadah kantong keresek nu karasa ribet di bawana. Atuh antukna manehna katarik oge ku rinjing anu ditawarkeun ku Mbah Deni. Teu lila kadenge tukang susu nyarita. Puguh Pak, kuring teh geus lila hayang boga wadah siga kitu. Ayeuna ku si bapak ditawaran. Atuh kabeneran ieu mah ya. Ngan kumaha lamun diacakan heula sapoe mah. Tangke lamun dipakena karasa resep, ku kuring dibeli. Ulang Mbah Deni ngahuleng tuluy pok nembalan. Teu bisa Jang. Di mana-mana oge nu niat meuli mah kari cereng bae. Pan tadi oge dewek mentang ngasaan heula susu amis henteu-na apan teu dibere. Jadi wayahna Jang, kudu langsung cereng. Teu pira lah ngan 10.000. Tukang susu katempo garo-garo teu ateu bangun anu bingung. Teu lila tuluy pok nyarita deui. Puguh, kuring teh kacida butuh na ku eta rinjing teh. Tapi ayeuna mah terus terang bae, kuring can boga duit. Kumaha lamun dikiridit? Mbah Deni ngahuleng sakedeung tuluy pok nyarita rada tegeug. Kumaha? Baruk dikiridit? Teu bisa Jang. Mun hayang dikiridit mah tuh kasih bapak nu itu. Cek Mbah Deni bari nunjuk ka waku. Atuh tukang susu kontan ngareret ka waku nu kasampak keur mukaan buku catatan kreditan anu geus garaling juruna. Satulina tukang susu nyamperkeun waku sanggeus deukeut pok ngomong rada asa-asa. Pak, cenah meuli barang di si bapak mah bisa dikiridit? Kuring butuh rinjing siga anu aya di si bapak itu tuh itu. Tukang susu harita teh nunjuk kana rinjing anu keur dicecekel ku Mbah Deni. Ari waku ngadenge tukang susu nyarita kitu manehna curing hak. Siga namah ngarasa bunga bakal meunang langganan. Teu lila tuluy pok waku ngomong bari sura-seuri. Tah, kitu Jang. Meuning keneh nyiridit. Mayarna bisa dicicil kumaha bogana. Tibatan kudu kontan, sakali cereng, bari jeung teu boga duitna. Sok lah, kasih Ujang mah moal rek dimahalkeun. 15.000 mayarna saminggu sakali. Saha ngaran si Ujang teh?
ku bapa dek ditulis. Tukang susu can oge satuju kana hargana, ku wakuwu geus ditanya ngaran. Atuh celengkeung tukang susu teh nyebutkeun ngaranna. Ngaran kuring anu katelah mah Kang Cepot. Lain pedah deui ngaran. Ngan teuing naon sababna langganan kuring sok nyarebut bae Kang Cepot. Padahal mah kurang kumaha rupa kuring teh. Dibanding jeung si bapa ge jauh. Elek wakuwu ngadelek ka tukang susu tuluy pok nyarita. Oh, ngaran teh Cepot. Nyameureun atuh, matak loba nu nyebut ngaran Cepot oge. Da cek dewek mah, beungeut si laing teh siga Astra Jingga. Tah, ku dewek ngaran si laing geus ditulis dina buku. Hutang 15.000, bayarna saminggu sakali. Ya barangna geura bawa, langsung bae dipake jang. Tukang susu nu ngaku Kang Cepot teh harita ngahuleng tarangna kerung. Sarta teu lila pok nyarita. Teu ah, mahal teuing. Tuh, di si bapak itu mah ngan 10.000. Cek tukang susu nu ngaku ngaran Kang Cepot bari nunjuk ka Bah Deni. Waku ngadenge Kang Cepot ngomong kitu teh, manehna kaget tuluy pok nempas. Ya, jang dengekeun. Di Bah Deni mah harga 10.000 teh kontan. Ari di waku mah pedah dikreditkeun 15.000. Nya kaitung murah tuh. Da biasa nama, mun harga kontan 10.000, dikreditkeun mah hargana jadi 20.000. Kang Cepot katempo ngagidegkeun sirahna tuluy ngomong deui. Teu. Mahal teuing. Sugan teh samuraheun ti si bapa nu itu. Ari leuwih mahal mah, nya mending ti si bapa nu itu. Waku jadi tegenah rasa ngadenge omongan Kang Cepot samodel kitu. Jang, dengekeun heula. Di waku mah harga 15.000 teh mayarna dicicil. Terus juga di Bah Deni 10.000 teh kudu dibayar sekaligus ayeuna. Kang Cepot anger gideg tuluy nemalan deui. Teu. Ari hargana teu sarua jeung Bah Deni mah moal. Kabaring jeung ti waku mah siga perut make geuning. Kaciri we loba toko nyarelap. Sigana tos dipake heula balanya sayur ka pasarnya. Ngadenge Kang Cepot ngomong kitu, waku antukna jadi keheul. Tuluy pok manehna ngomong tegeug. Ya, Cepot. Di mana-mana ge kangaranan harga kontan jeung kredit mah pasti beda. Leuwih mahal kreditan, sabab mayarna dicicil. Karti sigana Kang Cepot teh keukeuh mugen. Koloyong manehna indit bari ngomong. Teu moal. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah. Waku ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Pokona kuring mah rek milih nu kontan kajen teu boga duit ge. Hargana leuwih murah. Waku ngahuleng ngadenge Kang Cepot ngomong gitu. Teu ngarti aing mah ku tukang susu. Ongkoh teu boga duit, tapi rek meuli kontan. Bayar rek make naon? Cing, rek ditelingakeun sia ku aing. Sanggeus ninggalkeun wakuwu, tukang susu alias Kang Cepot nyamperkeun Bah Deni. Kasampak harita Bah Deni teh keur nilik-nilik sendal capit anu sisirangan. Teuing patukur jeung usaha dan nu hiji bodas, nu hiji koneng. Bari jeung sendal teh katempona gede sabeula. Nanto tukang susu nyamperkeun ka manehna, gancang harita Bah Deni teh nanya. Kumaha jang? Jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh? Sabaraha hargana? Kang Cepot teu buru-buru ngajawab, anggur liek harita teh ka wakuwu, nu kasampak keur melong bae ka manehna. Wah, tetewa, wakuwu ngawaskeun bae aing. Sigana manehna keheul, pedah aing teu nyokot barang ka manehna. Lah kadalah, rek diadukeun sia ku aing Bah Deni. Keun, sina paras ya. Cek tukang susu ngomong jero hate. Sanggeus anyog ka hareupeun Bah Deni, tukang susu alias Kang Cepot teh ngomong semunga harewos. Teu jadi nyokot rinjing ti wakuwu teh. Bongan we hargana mahal 15.000 cenah. Sedengkeun di Bah Deni ukur 10.000. Nya mending ti Bah Deni atuh. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Bari tuluy pok harita ngomong. Tah, kitu jang. Mending keneh barang ti dewek. Hargana murah ngan 10.000. Jaba wakuwu mah parabot jualeun teh. Warnana karusem kitu. Siga tabak make. Geus mending ka dewek we meulina. Ari Bah Deni bungah kacida barang ngadenge Kang Cepot nyarita kitu. Tuluy pok manehna ngomong. Tah, kitu. Mending keneh barang ti dewek.
hargana leuwih murah tibatan ti Wakuwu. Jaba Wakuwu mah parabot jualeun teh warnana karusem siga tapak make. Geus mending ti dewek bae rinjing teh. Kang Cepot ngahuleng, manehna bingung sabab harita keur teu nyekel duit saperak-perak acan. Sedengkeun manehna butuh pisan ku eta rinjing. Antukna manehna nyoba-nyoba ngajak badami ka Bahdeni kumaha carana sangkan rinjing bisa kapimilik. Teu lila pok manehna nyarita rada asa-asa. Sabaraha harga pasna ieu teh? Ulah 10.000 teh atuh. Bahdeni ngahuleng mikir-mikir harga jadi. Ngan sigana eta rinjing teh geus teu bisa ditawar deui. Wayah najang 10.000 bae. Eta teh geus dimurahkeun. Pedah we kasih Ujang nu sarua tukang dagang. Tukang susu alias Kang Cepot teu buru-buru ngajawab. Manehna keukeuh ngarasa bingung pada nawar ge hatena mah hemar-hemir sabab teu boga duit teh. Nyeh manehna seuri sorangan sigana boga ide. Satuluyna pok nyarita. Nya geus teu nanaon ari geus teu bisa ditawar mah. Ngan kieu ieu teh terus terang bae kuring keur teu nyekel duit. Jadi kumaha lamun mayarna ku susu 2 botol? Pan sabotolna teh 5.000, jadi 2 botol teh 10.000. Bahdeni kerung siga teu panuju kana ide tukang susu. Tuluy kadenge manehna nyarita. Oh, maksudna si Ujang teh ngajak barter? Kumaha nya? Da dewek mah butuh nage duit. Sarua dewek ge euy, ti isuk can bebeunangan. Obrolan Bahdeni jeung Kang Cepot sigana didedengekeun bae ku Wakuwu. Barang nyaho tukang susu ngajak barter, sigana Wakuwu teh rada katarik. Ke, dedengian teh tukang susu ngajak barter. Wah, kabeneran ye. Mun teu salah, kamari aya nu rek ngiridit susu. Cek Wakuwu bari saterusna nyalukan Kang Cepot. Jang, ka dieu. Liek tukang susu teh ngaliek ka Wakuwu. Tuluy manehna nyampeurkeun bari saterusna pok nyarita. Aya naon, Pak? Kieu ieu teh Jang. Dedengean Bapak mah si Ujang teh ngajak barter. Nya maksud teh susu 2 botol ditukeran ku rinjing. Nyeh harita tukang susu alias Kang Cepot katempo ngabelenyeh seuri. Sigana manehna ngarasa bungah, pedah Wakuwu nanyakeun soal barter. Oh, mohon Pak. Tadi teh si Bapak itu tuh Abah Deni tah saha ngaranna teh? Nya ku kuring teh diajak tutukuran barang. Ti kuring susu 2 botol, ti manehna rinjing. Tapi teu daekeun, da cenah butuh nage duit. Cing, ayeuna kumaha numutkeun si Bapak? Nya sugan we si Bapak aya minat. Ngadenge Kang Cepot nyarita kitu, Wakuwu langsung bae ngajawab. Tah, kabeneran Jang. Bapak teh keur butuh susu ieu teh. Nya geus teu nanaon, sok urang tutukeran. Tah, ti si Bapak masrahkeun rinjing, si Ujang ka dieu mikeun susu 2 botol. Atuh kalayan hate anu bungah, harita tukang susu alias Kang Cepot mikeun susu 2 botol ka Wakuwu. Gap ditampanan satuluyna Wakuwu mikeun rinjing. Tah, ieu Jang rinjingna geus jadi milik si Ujang. Sahnya. Tuluy ieu susu ku Bapak ditarima. Top tah rinjingna pake mudah-mudahan sing awetnya. Ulah gampang ruksak. Sabab ieu rinjing teu make garansi. Atuh sanggeus ijab kobol kitu mah, harita Kang Cepot narima rinjing bari satuluyna manehna indit. Nuhun nya Pak. Aduh, kuring teh asa katulungan ya. Tadi mah tisuk ngajingjing bae kantong keresek mani berat kieu, kalah ka sengkleh tak-tak oge. Nuhun nya Pak, abdi permios. Leos harita tukang susu teh indit ninggalkeun Wakuwu jeung Bahdeni. Ari Wakuwu sanggeus narima 2 botol susu. Manehna harita surasiri sorangan. Bari satuluyna gegerendengan soal jelema anu rek ngiridit susu ka manehna. Tah, si teu aun mah meunang barangna ye. Kamari teh mun teu salah mah aya anu rek ngiridit susu. Keun rek didagoan. Sugan we jelemana aya ngaliwat ka dieu. Para mitra sadaya, ku kabeneran harita jelema nu dianti-anti ku Wakuwu teh pas pisan ngaliwat kadinya. Saurang tangtungan lalaki kolot harita teh manehna ngajingjing daun kawung manis sabebed. Tah, si panjang umur keur diupat ku dewek teh. Ayeuna aya nyampur ka dieu. Tah ieu pesanan susu geus aya euy.
Horeng lalaki kolot anu ngajingjing daun kawung teh tayalian Bahrowi. Manehna memang poe kamari pesan susu ka Wakuwu. Nganting tejelas susu teh susu naon. Atuh ngadenge Wakuwu ngomong gitu, Bahrowi curing hak. Nu bener Wakuwu, nyaan susu teh geus meunang. Teu percaya. Yeuh tempo, tuh aya 2 botol. Soklah teu naon 20 ribuan sabotol. Huleng harita Bahrowi ngahuleng, bari nutup kana botol susu. Wakuwu mah kumaha sih? Kamari dewek pesen susu teh, lain susu nu kieu, tapi susu formula. Bakuna mah dewek teh butuh jang susu kae sih. Geus 3 poe manehna mementa bae susu formula. Majarna mah cenah hayang mengenang masa lalu, basa manehna keur orok keneh. Sok minum susu bubuk, lain susu nu kieu. Teu terjadi. Kepenggari Wakuwu teh ngarenyag. Barang ngadenge Bahrowi ngomong gitu. Waduh, cilaga ya. Hanas aing geus menang barangna, kari-kari teu jadi. Kumaha ieu teh? Wakuwu harita teh nyahuleng, teu lila pok nyarita ditujukeun ka Bahrowi. Duh, kumaha ieu teh Rowi? Dewek mah terus terang bae yeuh. Asa kecewa. Hanas dewek geus menang barangna, bari jeung hese capek ieu teh. Neangna oge kudu langsung ka pabrikna. Kari-kari teu jadi. Nya geus ayeuna mah ieu bawa bae barangna, geus duit mah kumaha engke? Da ngaranna ge kreditan. Bahrowi harita teh katempo gideug bari pok nyarita. Teu moal. Panas ke susu dibawa ka imah, geus susu kae sih teu diinum. Pan mubadir. Da manehna mah butuhna ge susu formula anu bubuk. Geus teu jadi. Cek Bahrowi bari tuluy leos manehna indit ninggalkeun Wakuwu. Bahrowi harita teh leumpangna nuju ka arah Bahdeni. Atuh barang nempo Bahdeni mawa dagangan siga Wakuwu. Reg harita Bahrowi teh eureun. Aduh, kabeneran ye. Aing keur butuh rinjing, pas pisan aya di dieu. Cek Bahrowi ngomong jero hate. Bari satuluyna manehna nyampeurkeun Bahdeni. Ragamang harita leungeuna kana rinjing anu tadi ku Bahdeni ditawarkeun ka tukang susu. Bari pok harita kadenge Bahrowi teh nanya. Sabaraha ieu harga rinjing teh? Bahdeni ditanya soal harga eta rinjing, manehna kontan ngajawab. Rinjing mah murah. Di mana-mana oge hargana model rinjing kieu mah 20.000. Kumaha Bahrowi teh butuh? Bahrowi barang ngadenge harga rinjing 20.000 teh, manehna ngahuleng. Teu lila pok nyarita. Nu bener we jang, piraku 20.000. Ditawar, geus 15.000 we nya. Para mitra sadaya, Bahdeni barang ngadenge Bahrowi nawar 15.000, teu ieu ngahesekeun. Da memang anu sabenerna harga rinjing teh ngan 10.000. Atuh langsung bae harita harga teh dijadikeun. Nya geus teu naon, peda ka Bahrowi bae kanu kenal. Da ka batur mah keukeuh ieu teh kudu 20.000. Song harita rinjing teh dibikeun ka Bahrowi. Atuh Bahrowi oge harita teh kontan mikeun duit, gedena 15.000. Sanggeus ijab kobul barang geus katarima, Bahrowi harita teh langsung balik, bari mawa rinjing nu dieusian sababad daun kawung. Sajuna Bahrowi ini, Wakuwu harita teh manehna colohok. Bari harita teh manehna ngomong jero hate. Geuning Bahdeni nu jadi untung, bari jeung hargana teh teu kira-kira. Bati malu lu atuh eta mah. Harga 10.000 ditaikeun jadi 15.000. Wah, kayak gitu mah aing nu rugi atuh. Panas rinjing aing ditukeran ku susu, ari susuna teu payu. Sedangkeun Bahdeni rinjingna aya nu meuli. Wah, nah atuh aing teh beuk sial-sial teuing. Bahdeni menang duit, ari aing menang susu 2 botol. Lah, rek diinum aing mah teu beuki kana susu teh. Kumaha nya? Dasar suwe.